Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nami abdi Jessica Zahra Muli Irwanto, kelas 10 MK. Bade maca sajak ngejudulna Kahayang karya Esa. Tengah peting nu simpe kuring hudang sorangan. Mitenan kahirupan jeung nasib. Mitenan kaayaan indung Bapa. Walurat nu aya. Kuring hayang boga buku nu bakal nyaangan ilmu nu bakal ngaronjatkeun kahirupan, hirup bagja jeung aya guna, loba harta, loba harti, loba dulur, loba sobat, loba kahayang salilana, kahayang nu mawa sumang. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.